kuari mah kuat orang mulai dia juri geus sadaek nasi ya mulai geus diberet jurig-jurig suara-suara dan lain sebagainya ya ayo sih ya nu paeh ku kuntilanak paling ge pingsan doang aing ge hampir pingsan tapi diberet teger sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia ciptaan Allah aing ciptaan Allah aing mandeka Allah sia mah jurig setan mulai orang teger geset segala rupa teger nya lagi aing geus teger teuing maka urang ngagodana babaturanna ge di kamana sia nek ngagoda itu tuh dah teu bisa digoda nya mah aing geus terus-terusan ngagoda teu bisaeun coba ku aing nyaho geus sia panas neuketna mah barang datang bener panas ya kan bebejannya lagi perkumpulan para syaitonir rajim teu bisa digoda ya panas aing geus ngagoda rupaan teu bisa teu teger jasa urang bebeja ka pimpinan urang yuk ayo bebeja nya ka MPR MPR nya ge DPR MPR sarua bebeja gitu coba turun ti pusat langsung ke handap coba orang tonton anak buahna nonton begitu nonton tetep aja la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus jana ngagoda sia det ngelai nya bener ge hebat ya sakalina datang ke Imam Syafi'i dicolok pan ke Imam Syafi'i yes curig sia buta setan Imam Syafi'i mah bisa nyolok setan urang mah kakalak nyolok mah eta bae iya kari mulai didinya teger jasa tidinya lah geus tisieun ka makhluk halus geus tisieun ka sasa geus tisieun ka jelema tisieun ka hewan nu mantak urang tisieun ka hewan aku urang dihormati ketika urang noriko aya sireum dihormati ku urang aing makhluk Allah sia makhluk Allah sarua sireum ulah pada ngaganggu geus bae sia-sia aing nyana dihormati nyahoeun ngarayap ka orang baik-baik dek ngarayap mas tapi sia ulah ngaganggu bae ka aing moal deuk nya ge nyahoeun aya asma Allahan di awak urang reungit dan lain sebagainya mulai nafsu dirupakeun orai di masjid aya orai kan aneh jalan mana orai gede baheula aya keur Jumaah ya mah keur Jumaah aya orai ka almarhum abah kadeuleu ku salah saurang kaget makanya mulai setar salat Jumaah orai hidung ngabelit di alam ta'lam apakah anjeun teu nyaho bahwa ilmu Allah teh eta bangsa azali lain anyar-anyaran wabil ilmi ku ilmu yatajallal maklumat narima pertelas seluruh anu maklum jadi anu henteu kasorot ku ilmu Allah naon bae aya dina ilmu Allah lamun Allah kasifatan ku ilmu atuh pasifatu syamilatun alal af'al sifat eta ngaungku kana pagawean tur bisa ebreh tina neuleuna kana nu maklum Aiza kana tizawat di mana aya zat eta la takhlu min qurbi sifat sepi tina deketna sifat atuh kaifa takhlu an qurbi zat kumaha bisa sepina tina deket ka zat al arwahul aliyatu al muqaddasatul asyiqatul mustagriqatu fi bahri wujudihil maqsudimin roh-roh anu luhur anu bersih nu boronto anu kakerem dina lautan wujud Allah urang lamun ngaji sakadar harti harfiah mah kos kitu tapi dina urusan ngaji ilmu hakikat mah atuh memang hese sanajan dibetek-betekkeun ge dibetekkeun
orang ngadenge bete asana arisin tetep bae hese lantaran tama bahasa sedangkan ieu pan lain ilmu bahasa ieu ilmu zauqin nafsi rasa disebut ngaji diri ngaji rasa urang ibadah baik ke Allah maka aturan zahir fikih tauhidna maka tauhid kelas TK wujud qidam baqa mukhalafah lil hawadis qiyamu binafsi wadan yat qudrat eta ngaranna tauhid TK didengungkeunlah ku bangsa muadzib wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi sampai selesai ngan sakadar dibaham doang giliran bae teu hujan bertanya-tanya kunaon sih hujan bae tanyakeun ku sia kepada rumput yang bergoyang giliran baik nyalaten teu meunang sholawat kunaonnya kasingsa padahal dibaca wujud qidam baqa mukhalafah li alwadros wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala eueuh nu perlu ditanyakeun lamun urang eta karasa ketika urang nyalaten teu meunang sholawat syarrihi asup ka aing secara zahirna padahal mah meureun dina hakikatna ulaheun ngadahar duit eta kunaon sih aing kitu dagang teh teu maju-maju pan tadi geus dibaca wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi kok masih bertanya-tanya berarti can boga rasa ketika manehanana sehat seserian menikmati sehat dipake sakahayang urang eta henteu akul jeung tauhid ketika urang dibere muriang walah wah weuleuh urang datanglah ka dokter datanglah ka anu lamun bener urang boga rasa wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi jadi eta dibaca doang datang ka baham teu datang ka jantung eta ngaranna tauhid TK kos kitu teh tauhid TK eta sanajan urang ngaji tauhid Allah aya naon dalilna aya dadamelanana eta mah keur ngaji ketika dipraktekeun di kahirupan sapopoe urang teh ulah-ulahna naon hirup babarengan jeung kakak hirup babarengan jeung adik hirup babarengan jeung emak hirup babarengan jeung bapa hirup babarengan jeung anak hirup babarengan jeung pamajikan hese jasa kitu aplikasikeun wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala kunaon sih bapa ai kasih itu mamere ai ka aing henteu nyalakeun ka bapa padahal eta teh geus aturan Allah di lain aturan Allah eta mah cenah cek nyana bapana eta mah kurang dola deuleu kembali ka syariat pan ieu mah keur ngaji hakikat lamun urang bertanya-tanya model kitu syariat ahli hakikat memual aya bertanya kaifa aena moal bisa kabeh geus diheum-heum moal aya sakabeh pagawean kaluar tina kudrat iradat Allah
ketika urang bertanya-tanya berarti sarua ejeng urang teh kitu demo kana kudrat iradat Allah naik utang turun dina syariat teh bisa naik ka hakikat nu mantak 99,9,9,9 deui tuh beak kabeh teman jelema bersyariat bae teu berhaga cenah zikirna ge gidugna ge 4 datang ka muter puterkeun ku sia zikir jalain zikirna iyalah hakikat nu mantak kudu kumaha tuh menempuh hakikat make jalur khusus make guru mursyid cara sila cara zikir cara napas eta tahap awal tahap kedua urang geus bisa eta datang ka aya karasa engke nyahun guru mah engke urang ditaekeun kana lembutan sanggeusna urang datang ka lembutan engke urang teh bakal boga kasadaran diri bahwa urang dibalik urang teh horeng aya anu ngendalikeun mun awak urang dikendalikeun ku roh urang horeng aya anu ngendalikeun nu boga roh ketika urang ibadah kuari melalui zahir naik engke melalui qalbu naik engke melalui ruh kahayangna ge urang tergantung urusan urang lamun kuari urusan awak bae terfokus ka awak urang wudu nage wudu zahir urang salatna salat zahir engke nage urusan awak bae teu meunang lapar saeutik patali jeung awak teu meunang dahaga saeutik patali jeung awak kitu keneh make papakean ketika panas hayang anu tiis ketika urang tiis hayang anu haneut kitu keneh urang lamun tariris pakaian mah hayangan aya deui nu leuwih haneut hayang eta nu leuwih haneut simbut aya ramuan terus zahir ngaranna teureun-eureun urang teh lamun urang masih keneh urusan zahir ya urusan anak urang di makom zahir ya urusan zahir wajen kukumaha ge urusan zahir bae nah lamun datang ka paeh datang ka dinya doang ya otomatis batin urang terbengkalai ke di akhirat sebab urang loba teuing urusan zahir naik teu salah henteu eta teh datang ka dinya awalan Kangjeng Nabi tabligh ditah nyaritakeun soal syariat geus datang ka dinya ieu haram ieu wajib ieu sunah sok eta ge syariat eta ge jalan ka Allah ngan eta mah urusan zahir kuari mah yang jalur khusus mulai urang urusan golbu kuari panyakit golbu kudu diusahakeun ku urang dipicenan ngaranna mujahadah merangan nafsu riyadhah ngaranna riyadhah hartina ngawarah nafsu lantaran di awak urang teh bisa hirup aya roh nu diciptakeun ku Gusti Allah teh leuwih ti hilabatan jasad diasupkeun ka awak urang dijanjikeun ku Gusti Allah kade sia roh ulah sambarangan engke supaya di mana-mana keluar tina jasad balik ka aing supaya bersih deui ku aing disadiakeun surga di mana bobolokot ku aing disadiakeun neraka mangga cak roh siap abdi mah kajen kumaha ge ketika ditanya alastu birabbikum qalu bala mangga Gusti abdi moal ku ajen kumaha ge bade nuturkeun aturan Gusti gede hate eta roh asup ke awak di awak koreng aya mata aya celi aya irung aya sungut aya leungeun aya dubur aya kubul di dinya teh dibere horenganan nafsu dibarengan jeung watek mata boga nafsu diladenan ku ari nafsu teh ku mata jadi mata ngaladenan nafsu terus bae sakahayangna neule anu lenggik dideleukeun bae neule nu nyingkap dideleukeun neule anu hipu dua gunung dideleukeun malah dirontok
Nah roh pan janji roh panjen nek duturkeun roh teu berkutik geus dibejaan sing ade sia roh pan sia boga janji balik ka Allah bersih ternyata ku mata doang ge teu kuateun deres lamun teu ngintip mangintip ngintip aya neuleuh doang mah kitu kan bisa menghindar urang keur cicing aya nu liwat lah tamah neuleuh sakali ieu tapi bani mah geus dideuleuh ku urang diintip eta nu gede jasa mah dora ka ngintip. Waduh urang naik angkot nyingkap simba make rok mini di hate urang kurang luhur teh budak kakarak kadeuleuh sapotong doang apomna mah henteu geus kadeuleuh ge apomna misalna munuu misalna gitu tetep bae nafsu urang beuh tah budak lamun rada bolong mah etik geus bolong ge tetep nafsu urang beuh mun ditumpakan tan blon eta nafsu mah kos kitu nafsu mah kos kitu Pak mata boga nafsu ngaladena nafsu lantaran dibere watak deuleuh kanu indah-indah roh ditegor heuy roh kan sia ieu henteu balik ka Allah terlena kitu keneh ceuli ketika ngadengikeun suara-suara musik kamuludan-muludan make organ anu muludan nu nyanyina ge awewe atuh ngeunaheun si ceuli betah jak kahayangna kos kitu didengikeun bae ku ceuli roh ditegur roh pan sia rek balik pan cenah cak sia rek siap terlena roh ceuli itu keneh irung itu keneh sungut itu keneh ieu leungeun teu meunang manggih nu hipu-hipu resepeun jasanya nama kanu hipu nah kabeh lamun ieu teu diwarah roh balik ka Gusti Allah ditegor kumaha janji sia pan cak sia alastu bi rabbikum cak sia pan bala pan sia teu nurut ka aing pan aing geus mere aturan kade mata kade ceuli cilaka urang ilmu torikoh jang ngabersihan nafsu dibersihanlah ketika urang mata neuleuh awewe urang bisa menghindar tina neuleuh nu haram maka syariat bae sape lantaran henteu timbul tina rasa dipaksakeun ku urang nafsu urang jeung watak mata urang hayang neuleuh ka eta awewe nu geulis nu susuna rada gede nu rada beulah saeutik eta kapan menghindarna saya menghindar dina bisana ge menghindar capek malah mah haju kadung amat aing menghindar aya kadung capek tapi lamun diwarah mah nafsu embung sorangan iyalah torikoh supaya embung sorangan supaya teu hayang sorangan loyong ketika neuleuh teu hayang teu dipaksakeun teu hayang bae lunak nafsu teh ketika ngadengikeun musik lamun urang dina syariat doang tetep bae capek dina henteu ge capek ngadenge melodi Oma Irama masyaallah merdu amat teh suarana jeung sajabana hindari ku urang capek malah timbul penasaran tapi ketika urang bertorikoh nafsu ceulina nu kurang diwarah mujahadah ngaranna merangan nafsu riyadhah ngaranna ngajar nafsu lunak nafsu teu hayang aya mah aya bae dardir-dur urang biasa bae nah supaya kos kitu ieu teh torikoh teh supaya kitu dek menuju ka mana dek menuju ka hakikat lantaran kieu urang ieu mun wirid menuju Allah lamun urang datang ka syariat dangkos urang bae kieu kuari naik urang melalui torikoh naon nu diurusan ku urang kolbu supaya ruh urang bisa hibran kolbu urang dipicenan panyakit-panyakitna nafsu dipicenan kurang diwarah mujahadah ngaranna
ketika orang micena nafsu urang ngawarah nafsu urang perang jeung nafsu urang mau tidak mau 100% nafsu nuku urang di perangan ngalawan bentuk lawananana tergantungnya ngawujud jadi kuntilanak di hareupeun urang ngawujud jadi pocong di hareupeun urang sia ulah sok ngomong-ngomong zikir tengah peuting heuh bae di hareupeun pamajikan mah zikir teh ajunya nana nyingkap poho ka zikir ceklak we menyen jadi wali kos kitu cek malaikat atuh gugur teh mah di medan laga menghindar di masjid sorangan poekan ternyata beusaya jelema di masjid ge lah da urang deuk ngajauhan ti jelema urang ka mushola di mushola ge loba keneh jelema urang rada di makam sorangan bae di makam ge sok aya bae neangan tempat sorangan moal bisa nu ngaran-ngaran teu nyepi moal bisa disebut khalwah deuk ka Allah berarti manusia segala rupa jauhan ku urang mulai orang sila sesuai jeung petunjuk guru zikir sanggeus zikir tafakur muraqabah ieu nafsu urang teh pan galak di jero hate teh urang teh digoda ku nafsu urang coba hordeng mulai gegeberan gebrek ih naon teh sih gegebregan gitu saset muka ke nutup deui mana onan da si hordeng gituan saset muka timbul hulu doang hehe mas si saha eta nya sia ulah sok nyebut wali coba kos kitu ketika urang diuk ti peuting teu boga maksud ka Allah eueuh nanaon urang di hareupeun televisi teu maksud ka Allah tilok aya nanaon ketika urang cicing bae ge di hareupeun iwat teu maksud ka Allah cicing bae ngopi ngarokok wani berangkat ku hari ka Allah melalui zikir kakarak 10 menit geus dutdet asana nu paeh tadi teh datang ka aing kajeun ku kumaha nafsu kan sebab deuk ka Allah nu teu digoda kabeh ge pasti digoda ulah torekat basi ngomong tah pelebah godaanan duh cenah kieu moal norekat atuh ngeurit naon norekat deui lagi potongan sia mah jalin potongan torekat potongan madog sia mah tuh ih ieu norekat teh khalwah diwarah mata urang celi urang diwarah terus diperangan ku urang dinasehatan ku urang mata datang ka iraha atuh sia kikiran bae teu jauh isuk pageta lamun balik ka Gusti Allah meureun siksa cukup di mata bae ge di sia ceuli umur sia geus sabaraha ku ari ieu teh sia teh geus senja endeu kieu bae sia teh hirup teh atuh lamun kieu bae mah sia diustadkeun ku batur komo dikiaikeun atuh naon bedana jeung walaka hejo nya walaka nya hejo pohara teh mah atuh naon bedana salat ja akur jeung walaka sia akur ngan babacana bae meureun beda aya hatena mah ja akur deuk datang ka dieu bae sia hirup ngah warah ku urang mulai orang terus mungkin 1 tahun 2 tahun 3 tahun kumaha kecerdasan orang engke manang tangan kan tugas kitu nang tangan jurig ka dieu sia ye barang sana aing sieun meureun sia jurig aing jurig sama-sama jurig dilarang saling mendahului waduh cak jurig gorengnya geus jadi jurig ibadah ieu mah gancang caritana bae gancang caritana bisa urang ieu mah bisa ye teng bisa tidinya bakal aya lazat encan kumaha lazat ngeunaheun ibadah sebab naon nafsu mata nafsu celi nafsu irung nafsu samsu kabeh geus diperangan ku urang lamun eta geus kaluar set bae neuleuh manusia akur bae nu jore nu kasep anu sugih anu susah bakal akur bae tina pada buatan Allah perbedaanana hanya si ieu mah bisa ibadah si ieu mah teu elmuna nu kadeuleu ku urang
nu dihargaiku orang ikhlas nah mulai orang mengarah kadinya nele bangunan asal bangunan gedong dan lain didele kurang di mananya nggak bangun teteh halal teu ketika halal bangga orang ketika teu halal kajian teuing puluhan tingkat kajian teuing hebat mobil mewah orang teu hayang di jero hate sebab orang dekat Allah kotor tama teu kabita setik ketika can mulai orang lazat ibadah kau ngeunah maca Quran kau nikmat salat kau ngeunah lazat ngaranna mulai orang teh boga sifat penasaran ningkatkeun ibadah orang mah naik tidinya setik teh geus teu caritakeun makom-makom teu caritakeun iman naik baheulanan gancang caritana nah mulai kuari jin-jin teh darekeut ka urang darekeut lain deuk nanaon endek ngabaturan urang hayang bareng jeung urang caritana mah ngahadam lah ka urang nyana kadele ku urang tapi tengah ganggu nyana sujud di hareupeun urang dina harti nyana teh ngahadam ka urang urang lamun kabita ku ngahadam jin urang mandeg di dinya abaikeun ku urang abaikeun urang geus we jeung jin jeung bangsa makhluk nu kararitu teh geus eueuh masalah naik berarti cepet ieu mah cepet ieu mah padahal proses namanya datangnya henteu naik malaikat wari malaikat jadi malaikat datang ke urang geus lain alam urang geus pana ninggalkeun basyariah urang nu mantak kuari teu datang ka dinya lantaran urang ngurusan urang sehingga urang ngarasa bahwa diri urang aya satungtung urang boga rasa bahwa urang aya urang mandeg di dinya engke mah pan urang lamun zikir we pan naik zikir teh kuari malama budak engke naik lamak sudah ke naik lamat loba ujung-ujungna kan eta mah Allah nu mere taufik ka jero hate selusup perasaan urang eueuh majzub ngaranna ditarik urang jadi manusia tapi perasaan urang sebagai manusia majzub geus Allah mulai tadi dinya neran urang jeung jin urang naik deui jeung malaikat jadi malaikat teh ya di sekitar urang seungit ka ambeuna lain deui jeung jin kamari mah jin urang nyaho sorangan antara ieu malaikat luhur geus tah wah ketika urang beuki panasaran terus urang kakerem dina kudrat Allah nam tahta kitu mizanil aqdar cek Tuan Abdul Qadir hees maneh dina pancuran qadar jauh nu kaluar tina kudrat Allah ngaler ngidur nang kudrat Allah ngetan ngulon nang kudrat Allah nang tung diuk nang kudrat Allah kicip jeung peureum nang kudrat Allah nam tahta mizabil aqdar urang teh terasa diubang-abing ku kudrat urang teu boga perasaan urang mantap ieu ketika urang kedatang ka dinya mau tidak mau kudu wahdatul wujud teu meunang paham wahdatul wujud teh meunang urang dongeng wahdatul wujud sasar sia tapi ketika orang berangkat pasti mengalami wahdatul wujud teu meunang sote dicaritakeun teu meunang sote dididikeun ketika orang dekat Allah mau tidak mau wahdatul wujud bae nah di dieulah urang terus sasar lamun urang kitu ngabina manusia melalui paham wahdatul wujud sasar tapi ketika orang berangkat datanglah ka wahdatul wujud naik orang ke luhur tina malaikat arwah kapanggih jeung arwah para nabi arwah para rasul kutub arwah para aulia Allah arwah para ulama mendak lamun geus datang ke arwah kutubnya nah berarti orang datang ke kuburan weh keur naon sia alhamdulillah dulur atuh di ditu arah ya salamat alhamdulillah ira asa kondangan weh pana juga dinya tuh atau urusan hajatan tilok aya kapanggih jeung arwah haju hubunganna jeung hajat jurig da tuh iyalah geus kapanggih jeung arwah maka bakal kanyahoan ku urang alam kawalian hiji kutub naik imamain turun imamain turun mukhtar turun autad turun abdal kurun nukoban nu jabang uropa asoib
turun wali rijalul ghaib urang keur carita autad ieu dunia dibelah opat nu sabelah dicekel ku imamani sabelah laporlah ka kutub nu ieu dua belah teh dibelah dua autad ngaranna saurangna saparapat dunia saurang saparapat dunia nyana tita hiber jang saparapat dunia nempo nyana keberadaan seperapat dunia laporlah nyana langsung ka kutub dek ka imamani lapor dek langsung ka kutub autad mah bisa saparapat dunia nyana hihiberan di mana belahan dunia Baitullah tengahna dunia adalah Baitullah bagi adalah janub jeung shimal bagi masyrik jeung maghrib saparapat autad nyana titah terus neuleun nu mantak engke jelema anu geus luhur didatangan ku autad assalamualaikum waalaikumsalam ih kan orang luar negeri ya kaget ya bareng di dulu oh jah Habib Rozak ya mah orengan tas dengan kopi aduh autad kurang kopi autad ya karim saparapat lamun manehan teu laporan ka kutub dicarekan laporan kumaha kudrat Allah dina poe ieu kadeuleu ku anjeun wahai cak kutub ka autad belahan Indonesia katingali ku maneh kudrat Allah aya kajadian naon sabelah saparapat eta laporannya mungkin angin mungkin tsunami mungkin kalaparan nu bercocok tanam nu ngalaksanakeun pemerintahan roda perekonomian dan lain sebagainya sakadar titah nempok lapor ketika geus rusak jasa autad bareng jeung kutub lapor ka Gusti Allah ya Allah Gusti seperti etalah coba ya Allah di dinya teh aya hamba-hamba Gusti cak Gusti di mana hamba aing anu zikir nyahoeun nyana aya di Bojong saha nu nyeunan sendal make merek nu sejen siksa cak Gusti Allah aya di Pandeglang naon tukang kadu nu buruk dijual bae laporannya aya di Jakarta naon pemerintahan lana teu bareres KPG gempakeun lapor autad ketika coba deuleuan ku ari nu ibadah tengah peuting lapornya nu batak nyambung nu ibadah hudang tengah peuting teh emang teu kanyawan nyahoan di dinya lagi ketika urang keur ibadah ka Gusti Allah datang aya di jero kamar bae assalamualaikum jurig geus moal aya jurig-jurigan geus datang nu kos kitu mah urang lamun nyaritakeun dimensi kewalian masyaallah pohara amat satu sisi penasaran satu sisi ketika orang nyaritakeun pocong lambung ai geus nyaritakeun kos kituna ku hayang resep amat nah mulai ti dieu zaman kitu wali sanga aya seorang wali ngaranna kitu Sunan Bonang eta wali nu kasabaraha tuh si mah bener atuh katiluar bahasa ngaran aslina saha dasar tukang mamaca berkat aya meureunnya Sunan Bonang teh diangkat jadi kutub saenggeus teh diangkat jadi kutub permusyawaratan tetap di Jawa cara ngundang para aulia Allah sadunya kumaha ta Sunan Bonang make bedug asal Sunan Bonang nyekel panakol bedug ditabeuhkeun kana bedug aya rumus-rumus tertentu na beuh bedugna moal dibejaan sebab aji pending ke nurutan bahaya ya
atuhnya mana kol bedug pokoknya asal tangting tong eta mah jang naon gitu ngahadirkeun kupat kos gitu mah ting tung dang dung ding dung dang ting dung dang dung ding dung dang dung kupat datang ieu teh Sunan Bonang boga bedugna teh 9. Kemudian sok ditabehna ku Sunan Bonang teh kitu beda-beda. Nu mantak jadi tuna ge aya anu 3 bedug teh, aya anu 5, aya anu 7. Zaman urang leutik mah, zaman urang leutik bedug dijajarkeun. Aya nu gede, rada leutik, 3. Aya nu 5, gede, leutik, 5. Aya nu 7. Talagudag, siri eta teh kudu akur. Urang lamun nyaritakeun soal bedug we kuari mah geus teu katotor ku budak kuari mah teu nyahoeun. Teu nyahoeun kuari mah. Oh, Haji Pendi mah nyaho. Aya, eta teh lagudag teh teu samarangan. 3 bedug kudu akur, 5 bedug kudu akur, 7 bedug kudu akur. Je, teu meunang samarangan, meunang Sunan Bonang. Nah, eta teh diurukan ku Sunan Bonang. Aya hiji istilah bedug nu ditaubeu ku Sunan Bonang jang ngundang para aulia Allah. Tabeh ku Sunan Bonang. Mal bejaan lah pokokna sareng bedugna. Aya cara-carana dak begitu ya. Daratang ti mancanegara. Asoib datang, Nukoba datang, Nujaba datang. Kabeh dararatang lamun endek aya permasalahan. Ieu teh terlalu rit permaksiatan di daerah anu ieu lamun henteu ku urang ditanggulangi ieu bakal aya siksa ti Gusti Allah. Urang usul dengan sekemampuan urang Allah membuka lebar-lebar. Mun tadi sorangan Gus Dur bisa mukakeun tak lulus kapal nyambung deui lain bantrak-bantrakeun. Ikir cerita kakarak seseorang masih kena aya di Indonesia anu ngabogaan karomah ikir cerita diundangna make bedug kok bedug ditabehna di Jawa kunaon nu di Mesir datang bedug ditabeh di Jawa di Syria datang di Turki datang di Madinah datang Mekah datang kumaha sih eta kadengena suara bedug eueuh apa pan harita mah ku hari mah HP Haji Pendi mah jadul pan boro-boro datang kami so kapan anak nageh kunyana di SMS teh datang jadul aduh Gusti Allah nu agung di luar konstatir urang lamun urang nyaritakeun soal ilmu kewalian seperti eta lah. Nah daratang lah make bedug ya Allah ya Rabbi nu mantak dileungitkeunana bedug teh hese di Indonesia mah di luar negeri mah eueuh. Urang nyaritakeun di Mesir sugan aya bedug, di Syria sugan aya bedug, moal aya sebab anu ngaayakeun undangan melalui bedug adalah di Indonesia leungitkeun moal bisa dibidakeun moal bisa leungit. Lantaran sasakalana nyana. Anu tadina diciptakeun ku Sunan Kalijaga dipakelah ku Sunan Bodang. Nah, iyalah jang ngundang para aulia Allah. Ieu teh geus datang kana tahapan arwah. Nu ngadengikeunna lain ceuli ieu tapi ceuli ruh. Lamun ngadengikeun ceuli terbatas, leutik. Sapira ceuli urang komo nu culean mah. Semal kadenge jauh-jauh. Itu keneh mata nu rabun-rabun mah tapi lamun ngadengena make ceuli nu ieu di jero. Ngambeuna make ceuli nu ieu irung nu ieu neuleuh make dedeulean nu ieu dunia leutik. Mantak dipertanyakeun dina ilmu kawalian. Eta jelema sadunya wali-wali daratang dengan cepat memenuhi undangan Sunan Bonang. Ieu apakah itu nanu hiber apakah duniana ieu bumina nu dileutikeun timbullah permasalahan. Moal anggeus-anggeus. Nah, eta mangke panjang caritana. Nah, iyalah di dieu urang keur nyaritakeun tentang ilmu wabil ilmi yatajallal maklumat. Ku ilmu Allah ebreh seluruh nu maklum. Sedengkeun nyana aya dina lautan ilmu Allah eueuh nu teu kanyahoan ku nyana. Boro-boro Gusti Allah wali Allah na ge nyahoeun.
itu wali Allah mah nyauhun teh lantaran dibereku ilmu Allah laduni. Geus urang mun nyaritakeun kadinya Muhammadiyah mah heraneun apa iya mal bisa. Sebab hijabna terlalu pohara teuing. Nah, wasifatu syamilatun alal afal zahiratun min musyahadatil malumat. Geus eueuhan nafsuna datang ka musyahadah terhadap perkara nu ma'lum. Urang manu manta kuari teu ngeunaheun ge kahalangan ku sekupi, kahalangan ku mio. Aduh, komo tadi mah ngaji aya SMS-an ti jahe. Bau budak tah halang gede jasa tah mah. Masyaallah, masyaallah. Lek kumaha jadi walina budak. Masih kena kabita ku gitek bujur. Aduh. Faiza kalati zawat la takhlu min qurbi sifat kaifa takhlu an qurbi zawat al arwahul aliyah tuh. Di mana aya zat sepi tina qurbi sifat antara zat jeung sifat moal bisa naon gitu ngaranna pisah kaifa takhlu min an qurbi zawat al arwahul aliyatul muqaddasatul al asyikatul mustagriqatu fi bahri wujudi sama-sama geus asyik artina asyik teh kakerem dina lautan wujud Allah manehanana geus bersih ruh para aulia Allah singkalayang numantak para wali deui neuleuh ketika aya wali sebab rohnyana bisa kemana-mana lamun kitu mama Ciwedus mama Sobari keur ngaji kieu langsung neuleuh kaluhur innalillahi can aya HP can aya TV can aya telepon nyana bisa neuleuh kabeh nu keur ngaji kararaget aya naon mama roh mama Ilyas Banjar naik ka luhur maut mama Sobarina di Kuningan Ciwedus mama Ilyasna di Banjar nyana keur ngaji nempo innalillahi aya naon mama roh mama Ilyas naik kok tak deuleuh taroh lha kumaha coba ayo urang mah jahe tinggal jahe aya di luareun mah teu kadeuleuh tetep jaga deh, paling sora doang. Habib pulang. Ayah menyatu jeung jurig. Urang lamun carita belah dia urang mun nyarita keterlaluan meureun mun nyaritakeun Habib Lutfi, beusi keterlaluan. Geus datang kadinya model. Bisa ngobrol jeung Sohibul Makbarok berarti para arwah ditaluturkeunlah ku jelema nu totorekatan. Nah Kipu Doli ka Banten balik deui lah cak Kipu Doli konan eueuh keur ka mana pud ondangan. Jadi sanggeusna ku urang dibahas tentang ibadah orenganan aya klasifikasi aya anu datang kana ner-neran syariat ieulah nu sok ngajinangan mingguan doang teu pernah mondok eta mah ner-neran aya mantep nyana dina syariat ieulah nu geus mararondok aya nun ngalengkah nyana tina syariat hayang coba-coba ngalaksanakeun syariat dengan mantep ngaranna thariqah aya anu usul aya nu teu berthariqah teh tergantung kumaha kacerdasanana aya nungan 1%, aya 2%, 10%, 20%, tergantung kumaha jelemana be urusan cerdas jeung henteu. Aya anu cerdas, usullah ilallah. Iyalah jelema-jelema anu ku Gusti Allah dijelaskan melalui ayat suci Al-Quran ala inna awliya Allah la khaufun alaihim
walahum yahzanun wali pokoknya asal geus usul wali moal kanyaoan kecuali bangsana la ya'riful wali illal wali. Lamun urang nyaritakeun tentang perjalanan dina ngaji haju datang bae. Haju datang bae. Sebab urangna diuk bae. Ngaji dongeng makan 15 tahun 20 tahun balik. Nyanana mah didinya bae. Balik berangkat norekat tlak usul wali. Nyanana mah didinya bae. Eta mah metode cara jadi tegen Jogja ge bisa. Jogja di dia dek jalan mana? Lewat Bandung. Bandung terus ke Banjar, di Banjar terus Wangon. Di Wangon mampir Ngabaso. Di Jawa jalan. Datang ke Jogja. Jelemana di dia bae. Berangkat orang coba ke Jogja. Nya jalan rusak, nyalapat, ban kempes, tunduh deui. Sanggeusna nya tunduhnya ban kempes, duit leungit deui. Aduh, jangdat. Kurang ngeuker diuk di sisi jalan datang-datang anu nampiling bae pajar musuhnya. Aduh, suwe jasa suwe. Suwe jasa. Aduh. Ya Allah, ya Rabbi. Itu perjalanan ngaranna. Itu perjalanan ngaranna. Berangkatlah orang naik mobil, aduh, aki pare. Geus pare maki klakson teu jalan. Aju ieu deui pitingna pegat, mana peting poek lampu, ieu perjalanan. Ngendong di mana ngendongna ke hotel kudu mawa duit, ka imah batur moal ditarima, masjid dikunci. Aya musola caian WC-an. Ieu perjalanan ngaran. Coba eta, Masya Allah, barang datang ke Jogja nu dituju ku urang hareueuh. Tadina gandek dahar di dinya, nek minta ongkos jang balik di dinya, nyanana eueuh. Imahna dikunci. Malah amanat di kata tanggana besi aya sahabat ulah diasupkeun. Waduh. Suwe ngaran. Eta kos kitu perjalanan. Urang ngadenge perjalanan umroh ngeunaheun jasa, naik pesawat, naik datang ke Mekah, terus tawaf terus, sa'i terus ke hotel dan lain sebagainya. Coba laksanakeun. Datang ke bandara lapar, nu mere dahar eueuh, urang Arabna dek ngecek paspor urang seserian bae. Sulit jasa, mobil can aya, aduh mana lapar, mana tunduh, perjalanan ngaran. Begitu orang ditaekeun ka mobil pamimpin urangna eueuh. Puyeng. Aya nama digigireun urang hees bae. Urang can nyaho jalan nyana hees bae, nanyakeun nyana hees bae. Supir deui kudu dibere bakcis. Ngaju bakcis tadi bere diliwatkeun ku nyana lain ka Mekah ka Syria. Deres kita perang mah datang ditembakan bae ku ISIS. Aduh, ya perjalanan ngaranna eta. Perjalanan. Aduh, dibalikeun ka Mekah can boga hotel. Ya pamimpinna eueuh, urang kudu nyewa hotel mending mun boga duit. Eueuh duitna. Deuk kumaha coba? Hes di handapeun jembatan. Diburak-balik ku askar. Ruh. Ayo coba deuk kumaha urang? Ka Mekah urang ka Masjidil Haram. Lapar dan lain sebagainya, saha nu mimpin tawaf, saha nu mimpin perjalanan. Eta kos kitu perjalanan. Eta mah can sakumaha. Ieu mun urang ngalalakonkeun bo aing ieu lalakon kawin jeung emas sia bo luar biasa ieu. Tata dina emas sia embungeun ka aing.
anak na ngadengekeun bungeun ajuk bisa daekeun aing melet masih adaekeun ka abah teh dipelet ku aing ku abah adana daekeun mahal mayarna ge di mana pelet si soka eta perjalanan ngaranna datang ke aya sia teh ya aing capek sebenarnya perjalanan eta kitu perjalanan. Ya Allah ya Rabbi KBG dilaksanakan mah kabeh boga perjalanan ulah neuleuh buya hasil lakos kitu ulah nyeuleuh almarhum hasil lakos kitu bangun tenang amat ulah neuleuh Gus Dur hasil perjalananana tanyakeun ulah neuleuh Habib Rozak huntuna ka mana ku ari eta teh loba ngadahar pempe sabenerna mah tuh kan perjalanan urang lamun nyaritakeun ngaji mah aju datang wae woi jadi wali bae balik bebe ja kauna di imah urang woi aing geus jadi wali ceuk tadi ngaji perjalananana insyaallah mantap klasifikasi tetep bae tuh kueri masantren geus masantren pinuh ku ilmu syariat dek ngalaksanakeun ilmu syariat melalui jalur khusus nu tadina salat biasa bae ku ari mah hayang salat nu bener-bener salat Kangjeng nyarita sallu kama raaitumuni usolli urang mangan ngabahas teh gerak-gerik Kangjeng Rasul be tingali salat kaula tuturkeun gerak nangtungna kieu rukunna kieu sujudna kieu itidalna kieu nempi ka dinya kunaon atuh teu dibahas jerona khusus make perjalanan khusus Kangjeng Nabi mah di mana-mana aya bingung urusan dunia salat 2 rakaat fasolli di mana aya urusan akhirat sholli fasolli berarti melalui salat ruhani naik munajat jeung Gusti Allah bibisikan jeung Gusti Allah karasa jeung Gusti Allah hingga aya petunjuk ti Gusti Allah urang boga kabingung salat masyaallah munajat jeung kuntilanak aya begitu Allahu akbar kabayang waduh lalakon kuntilanak urang ku sabab naon can dibersihan iyalah perjalanan ngaranna ngabersihan perjalanan bersihan atuh urang mun nyaritakeun ngabersihan moal kaluar ti 3 hiji mujahadah nomor kadua riyadhah katilu datanglah musyahadah moal datang ke musyahadah lamun teu mujahadah moal bisa riyadhah lamun teu mujahadah artina mujahadah merangan nafsu artina riyadhah ngajar nafsu kunaon si ai dahar hayang nu ngeunah bae nafsu ajar geura kunaon si urang hayang hees bae boro-boro ti peuting keur ngaji ge hayang hees bae tembak geura ge perangan ge tembak tah mujahadah merangan nafsu ngajar nafsu ulah dieuwekeun nafsu perangan kena lunak pan eta teh ngan ngomong doang coba lakukeun ku urang hiji ulah dahar di mana can lapar ketika dahar ulah sebe-sebe mujahadah ngaranna peuting urang tunduh bae perangan ku urang cik benta di ka Allah keun cukup be urang bari maca sholawat bari diuk perjalanan ketika kaganggu lantaran loba babaturan nu ngajakan ngobrol atuh moal datang ka Gusti Allah urang singkiran ieu babaturan urang uzlah ngaranna perjalanan ngaranna hirup ku ari mah teu ancul-anculan neangan dunia urang qanaahkeun we atuh ayeuna mah supaya terjadi zuhud urang qanaahkeun hirup saaya-aya naon wae aya we heula urang gunakeun ge jang kakuatan ibadah ujung-ujungna bakal jadi zuhud moal zuhud lamun teu diqonaahan heula ku urang
Riyadhah ngaranna. Mulai perjalanan bisa sabulan jago. Ulah wali-walian. Ieu mah asal nyekel tasbih, budaya tasbih make udeng-udeng we. Wih, toriyo. Giliran meminta duit ke murid toriyo. Aya berang dari SMS toriyo. Iku mah aya toriyo jadi nyasar kieu. Bebenangan lain Allah jarang da. Ieu tah. Teu pugu nu nuduhkeunana. Malah macak guruna mesti aya mah rangda nu hiji deui jang mama atuh. Ieu mama bloon ieu mama. Geus mah murid ngaco mama ngaco deui. Ngaco kabeh. Teu sok geura perjalananana syariat ngan dimantepkeun supaya timbul rasa nu tadina urang Allahu Akbar teh sakadar makna lugot utawi Allah iku Kang Maha Agung tah mah dilugotan encan asup kana jantung ketika urang maca bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah anu Maha Rahman Maha Rahim atuh mangalugotan alhamdulillahirabbil alamin utawi sakabeh puji ku tentu ka alam kabeh pangeran Kang Maha kabeh arrahmanirrahim Kang Maha Rahman tur Kang Maha Rahim maliki yaumiddin Kang mangeran dalam dina kiamat iya kana budu ing iya tuan nak budu ibadah ingsun sadaya wa iya kana nasta'in lan ing iya tuan jaluk pangawas tah ngalugotan santri ge bisa sageus lugotan bisa baca bari salat ngalugotan asal aya makmum bisa dilugotan ku makmum di tukang je teu ngalugot nu kos kitu mah ieu nu mana karasa ieu maca Quran kalam Allah sembarangan jelema dibere kuat maca Fatihah berikut nangtungna ayalah pitulung Allah geus lain urang tah teu aku tah melalui pitulung Allah nangtungkeun kaula mere nyidakepkeun mere bisa maca seakan nu maca lain urang tapi gerakan-gerakan ruhani nu menang Allah ngagerakeunana lain dihayal tapi karasa jah hakikat bama urang kajen kukumah genang Allah ngan urang mah kakarat carita sungut encan make hate berangkatlah ke Allah Allahu Akbar ngeunaheun kote kadeuleu Allah na kahijab naon nu ngahijab mata dedeleuanana tadi dek ngaji neuleu bujur gede ngagitek-gitek make baju namanya ketat jasa dihareup apemna beubeulahna kadeuleu atuh beuki jero bae atuh Allahu Akbar teh aya sungut mah Allah nu Maha Agung kunaon mata hate neuleu ka beubeulah nu tadi anda tetep beres mata orang jadi hijab ketika dedeleuan nu sejen mata iya ku urang kudu diriyadhah mujahadah ngadenge suara-suara keur beuting mantes muludan ceramahna ustazah ku urang dideuleu make maca syiiran-syiiran suarana bagus gitekna luar biasa muludan ti ditu nama tapi pan kadenge suarana jeung gitekna urang begitu salat subuh Allahu Akbar Allah nu Maha Agung cak sungut tapi hate kararasakeun deuleu gitekna jeung suara ustazah nu keur peuting muludan apa naon sih eta tuh kan oh hijab berarti tah geus ruhani teh bisa neuleu ka Gusti Allah teh hijab mata hijab ceuli hijab irung hijab sungut hijab sababaraha dimensi hijabna teu karasa torikoh tandang jangan bersihan eta sok dira bersihan ku cara bertorikoh etalah ngabersihan batin mulai setik engke dibere ku Gusti Allah
rarasaan lain deui kok rarasaan lain deui kunaon beda ya aing rarasaan beda kumaha aambean rada aya bau menyan ya lain deui aing barang norekat bau menyan ya orenganan tadi keur beurang aya nu pae aya pocong urang lamun nyaritakeun di meja mah bari ngaji kieu aju urang biasa bae laksanakeun mulai ngalaksanakeun urang deka Allah aing loba manusia ngaganggu uzlah aing leletikan di kamar sorangan boga kamar khusus ketika teu boga kamar urang aing memaning di masjid sorangan atawa di musola sorangan bae atawa di luhur para sorangan bae cak Muhammadiyah nanaonan emang Allah aya di luhur para tuh kan teu ngarti kan nya mah teu ngarti deka Allah salat emang Allah di luhur para deka Allah salat emang Allah di gunung Allah mah di mana-mana aya cekel ku urang sungutna soekeun sia aing mah uzlah teh deka Allah lantaran loba gangguan menghindar tina gangguan deka Allah fokus jadi imam aya anak jeung pamajikan kadang-kadang urang salatnya napan ngalendotan urang tungtungna mah pan ajuna mah lain tahajud asyhadu alla ilaha illallah nu ngacung ieu pan nu handap nu ngacung ieu pan bahaya bahayana mah teu naon atuh anakan deui engke ka dituna ajuna mah lain tasbih nu diguling-guling tuh sia maju seri bae tasbih eta nu hiji nu dua bau tama tasbih otomatis aduh dek usul kumaha lain usul ilallah atau usul eta mulai wari orang menyendiri hirup teh menyendiri tengah aja boga maksud ka Allah kan aya jelema menyendiri sieun ka hansip aya jelema menyendiri sieun ka anu sok nagihan kreditan teh naon garang-garana naon garah tuh sia pasti sieun sia ka eta kan nu matak sia nyebut ge aing nyaho sebenarnya mah sia sieun ka kolektor ukur di hati sia ge sieun nyahoan besi aya aduh Batak datang nah menyendiri sieun ka hansip menyendiri sieun ka polisi menyendiri sieun ka kolektor menyendiri besi aya nu kolot menyendiri macem-macem siapa babaturan eta kan motif urang kos gitu ieu mah menyendiri ka Allah oh jadi aya nu menyendiri motifna beda-beda ieu mendek ka Allah embung kaganggu disederhanakeun ku urang ku ari urusan makhluk dunia diajar nafsuna ku urang setik asal urang arah kadinya Allah selalu mere bae urang keung hayang ngaji nahu bisa bae maca urang keung hayang ngaji bilaga bisa bae nyaho bae ka muqtadal hal keung urang teh ngaji fikih fatul muin wudu salat marapi kekeungan urang keung hayang belajar politik atuh engke jadi PAC bae mah bisa ayo gerage urang keung ieu teh jadi PNS sekali gagal dua kali gagal tilu kali mah bisa bae sok gerage kakeungan urang keung hayang ka Allah didelekeun ieu ku Allah datang ka mana sia mujahadah datang ka mana sia riyadhna ternyata urang bebeneran dibere ku Allah mer urang mah diukene ku ari datang ka ner perjalanan nama datangkan ner gitu emang kumaha ketika orang menyendiri zikir ka Gusti Allah dibarengan ku tafakur ku urang emang eueuh gangguan bakal jasa aya gangguan nafsu nu aya di awak urang diwujudkeun ku Gusti Allah mulai pocong lah mulai kuntilanak lah mulai genderuwo lah urang boro-boro neuleuh kos kitu kakarak aya suara doang korsek-korsek urang geus sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah sorangan dia urang sorangan la ilaha korsek-korsek
rada letik suara la ilaha illallah la ilaha illallah koresek la ilaha illallah la ilaha illallah koresek sadaqallah norekat pan geus jadi nama la khaufun alaihim walahum ya zanu kakaraku korosekan doang ngesesieun urang geus sana beusi ngabentuk ngawujud dihareup sanu nyaho deres mun haju teu muka mun muka pocong truk aju muka lurang nutup deui barang urang geus santai sial parenganan ucing ku budak santri beheungna di talian mak teh ngantong keresek atunya na lulumpangan kosek coba pajar jurig bae kan ku urang teu lulus mesti aya bae ngaran-ngaran nyorangan dek Allah contoh urang sorangan bae di jam 12 jam 1 jam 2 nonton main bola di TV eueuh sieun sebab setan teu ngawujud jacak setan teu perlu digoda tah mah geus kagoda malah aing nu kagoda ku nyana sial cak setan aing kagoda ku nyana aing mah sieun nyana henteu aduh gedean nyana jurigna setan geus teu sieun sok gerak jam 11 bae urang wudu urang masjid sorangan jago datang ka teu sieun bae pembawaanna lain deui padahal jam 11 main bola mah di imah sorangan bae nonton main bola teu sieun datang ka jam 3 malah ngomong ya aing keur puting sorangan bae una naon pasti una naon emang nyana jurigna tapi coba urang di masjid sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah kotek buku jandela ku angin kotek wah tadi nyalateun di dieu kunaon deuk Allah mah kos kitu nafsu urang embungin dibawa ibadah ngabentuklah mimiti rasa sieun nafsu ngaranna sebab awak urang embung rusak nafsu teh nafsu embung rusak awak teh nafsu ngaranna lapar hayang dahar nafsu ngaranna embung perang besi paeh nafsu ngaranna nah nafsu eta lah diwujudkeun ku Gusti Allah melalui suara-suara urang keur tenang-tenang zikir di masjid atau di makam aya suara Habib Habib apa lu Habib apa lu kok terus-terusan gua pulang ya pulangnya eta jan sakumaha mulai aya kebenaran orang cicing di makam atau di masjidna 2 tingkat ucang-ucangnya sukuna ka handap ka urang ka dieu hi naon eta caknya aku jin ngapain lu di situ sengaja nemenin lu gua nggak mau ditemenin sama lu tapi tetap gua mau nemenin aja pulang terjadi itu perjalanan ngaranna perjalanan mah kos gitu makaning bertorikoh makan kudu loba ka makam kudu loba ziarah penting berang norikoh mah kudu di mana bae nglobakeun ziarah sebab naon ruhani urang supaya lunak supaya leles sebab orang lamun cicing di mall bae karasakan urang karasa teuas urang cicing di kantor bae teuas urang cicing ulah-ulah di kantor BPN di balai desa bae teuas teh cicing bae di masjid lain deui kan sebab naon ieu teh geus lain deui posisina urang cicing di lapangan main bola lain deui tapi urang cicing kuari ayeuna di lapangan masjid di hareup lain deui beda motivasina beda maksudna boda perasaan cicing orang di mall kos gitu bae cicing orang di musola beda tujuan orang nage ke masjid beda-beda dekat mall manu ke masjid manu dan lain sebagainya kuari mah kuat orang mulai dia juri ge sadaekna sia mulai geus dibere tah jurig-jurig suara-suara dan lain sebagainya ayo sia eueuh nu paeh ku kuntilanak paling ge pingsan doang aing ge hampir pingsan
tapi diberek teger sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia ciptaan Allah aing ciptaan Allah aing mendeka Allah sia mah jurig setan mulai orang teger geset segala rupa teger nyana ge aing geus teger teuing mah ka urang ngagodana babaturana ge di kamana sia nek ngagoda itu tuh dah teu bisa digoda nya mah aing geus terus-terusan ngagoda teu bisa coba ku aing aingnya geus sia panas neketnya mah barang datang bener panas ya kan bebejannya lagi perkumpulan para syaitonir rajim ieu teu bisa digoda ya panas aing geus ngagoda rupaan teu bisa teh teger jasa urang bebeja ka pimpinan urang yuk ayo bebeja nya ka MPR MPR nya ge DPR MPR sarua bebeja coba aing coba turun di pusat langsung ke handap coba orang tonton anak buahna nonton begitu nonton tetep aja la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus nyana ngagoda sia teh ngelai nyana bener ge hebat ya geus sakalina datang ka Imam Syafi'i dicolok pan ku Imam Syafi'i yes curig sia buta setan Imam Syafi'i mah bisa nyolok setan urang mah kakalak nyolok mah eta bae iya kari mulai dirinya teger jasa tidinya lah geus tisieun ka makhluk halus geus tisieun ka sasa geus tisieun ka jelema tisieun ka hewan nu mantak urang tisieun ka hewan aku urang dihormati ketika urang noriko aya sireum dihormati ku urang aing makhluk Allah sia makhluk Allah sarua sireum ulah pada ngaganggu geus bae sia-sia aing nyana dihormati nyahoeun ngarayap ka orang baik-baik dek ngarayap mas tapi saya ulah ngaganggu bae ka aing moal daek nya ge nyahoeun aya asma Allahan di awak urang reungit dan lain sebagainya mulai nafsu dirupakeun orai di masjid aya orai kan aneh jalan mana orai gede baheula aya keur Jumaah mah keur Jumaah aya orai ka almarhum Abah kadeuleu ku salah saurang kaget makanya mulai setar salat Jumaah orai hidung ngabelit di dieu ka almarhum nya molotot bae kieu tapi eueuh sorangan geus Jumaah bebeja ka kula neuleuh orai cenah di Abah di mana di anu geus lebih orai geus diwujudkeun orai nafsu terus indit nah engke kan ngawujud ka urang orai set ima orai jajaden wa ima orai nyan nah iya orai kajajaden onam begitu orai nyan set orai nyan ge moal daeke kajian kumaha ge orai teh datang ka urang ayo sia makhluk aing ngamal sesama makhluk Allah jangan saling mendahului nah sama dengan sesama biskota geus orai ge kadang bisa ngomong urang jeung orai muka lama lamun urang geus luhur tapi aya jelema itu naon ngaranna ziarah di Baghdad da nu kula didongengkeun barang-barang dazarah ka wali itu ngaranna Wali Abdul Razak lain wali ieu eta mah kebenaran akur sok ajun neuleuh bae wah akur barang salat maghrib babacaanana teu pase Fatihahna cangcaya lah berarti bohong lain wali mah ye ja babacaana ge salah wali mah telok anu salah babacaana baliknya na ba'da isya begitu balik di Sungai Efrat Tigris Baghdad nah aya mau salah wah nyala lulumpatan ngubat balik deui ka ditu ka balik enon mau masyaallah di mana tuh di tugas di sisi Sungai Tigris dek balik bae ku ari atuh dek ngendong dek balik bae ayo jeung gula ayo mana mau tuh sampeurkeun ku nyana aing geus sabaraha kali mapatahan sia ulah sok ngaganggu ka tamu-tamu aing ngadenge mun awas ya sekali-sekali deui ngaganggu ka tamu aing awas ya ku aing
boleh kau mohon mangga sok gerak banget berat ente kula dek balik dewe cek dia naga ditu cenah dek balik ente kula dek ngaji cek dia pan cenah cek sia moal ngaji dek balik ente kula dek ngaji bae bisa tunduk kieu mau kunaon gara-gara na walad dolin Aisyah mengurusan walad dolin dodna supaya gede cak ahli qiraat doang teu di urusan makna walad dolin aing mah dod teu pati di urusan ngan hate di urusan ku ayana ngurusan hate maka maung sieun ka aing Aisyah mah ngurusana qiraat doang maung wanieun ka sia geura balik ka ditu henteu kula deuk mondok bae jaknya di dieu mau bakal henteu tuh kan maung dicarekan geus sabaraha kali aing tuh aya di Pudali mah lain-lain gitu geus sabaraha kali aing nitip mun aya pejabat datangkeun nu sugih datangkeun komo Haji Pendi mah beuh aya tamu-tamu bangsa nu keren geugerakeun bangsa nu susah inditkeun aing geus sabaraha kali ka sia centeng bolon sia teu mah kos kitu teu mah ka tamu aya itu mah wali tuh maung aing geus sabaraha kali besi aya tamu aing ulah diganggu kageteun nya abdi mah deuk ngaji bae kajian kumaha ge ngurusan batin ketika batin geus ka Allah la khaufun alaihim walahum yazanun orai maung singa atuh buyut Mansur ge pan maung teu taat ka buyut Mansur singa da sia ku aing geus ditulungan maung di Sumatera di Lampung lamun aya anak incu aing anu nyahoeun ka aing hadiah ka aing diganggu ku sia awas ya ku aing mangga cak maung teh moal abdi mah mantak urang ka Lampung ye aya maung langsung we geus urang boyot Mansur maung indit moal daekeun dijamin ku kumaha ge ya abdi ye incuna moal sakali deui Mansur cak maung Mansur mana sih? Mansur S. Dileg-leg. Itu sih Mansur buyut teu make buyut. Endal Mansur S atuh teh mah Salome ka dituna. Waduh, satu lobang rame-rame teu beres teh mah kos kitu. Nah, ieu mah keur carita perjalanan mantak. Pasa'nu malam yablug. Teka buru deui be wallahu